Assalamualaikum. Alhamdulillah tiasa patepang deui kanggo diajar basa Sunda. Yuk orang sasarengan maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pek regepkeun eusi pangajaran poe ayeuna nyaeta perkara sajak. Sajak kaasup karangan wangun puisi bebas. Pangna disebut puisi bebas, peda sajak teh disusun make syarat-syarat atawa katangtuan puisi. Sok sanajan syarat-syarat teu tetep saperti dina guguritan atawa pupuh. Dina sajak jumlah pada lisan unggal pada teh teu sarua. Misalna pada teh artina bait, kahiji mah genep pada lisan, baris atau jajaran. Bisa jadi dina pada anu saterus nama 5 atawa 7 pada lisan. Jadi jelasnya sajak mah teu kauger ku guru lagu jeung guru wilangan saperti dina pupuh atawa guguritan. Saperti dina carita, sajak ge mibanda unsur-unsur diantarana kahiji jejer atawa tema. Nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca. Tema dina sajak teh rupa-rupa, aya tema keagamaan, kemanusiaan, kapahlawanan, perjuangan, micinta lemah cai, jeung sajabana. Kadua aya nada jeung suasana, nyaeta sikep panyajak kanu maca. Katilu rasa, nyaeta hal-hal anu ngajiwaan eusi sajak. Kaopat aya amanat, nyaeta mangrupa pesen panyajak anu karasa ku nu maca sajak. Amanat dina hiji sajak ditangtukeunana teh gumantung nu maca. Hartina nu maca dibere kabebasan pikeun nangtukeun amanat dina hiji sajak. Ieu aya teks sajak anu judulna Lembur Kuring. Sok kuhidep regepkeun aya sabaraha bait dina sajak Lembur Kuring. Nya aya 4 bait. Pek ayeuna kuhidep tingali dina bait kahiji didinya aya sabaraha baris. Nya didinya aya genep baris. Dina bait kadua ngan aya 5 baris. Bait katilu aya 4 baris jeung bait kaopat aya 4 baris. Ta eta ngabuktikeun sajak teh teu aya aturan kawas pupuh atawa guguritannya. Ayeuna urang bacakeun teks sajak Lembur Kuring. Lembur Kuring karya Rudiawan Anwar. Surupna panon poe mawarungsing kana hate, gulidagna cai walungan mawa berat kana patekadan, hiliwirna angin mawa kasedih kana ati. Duh lembur, lain tega kuring ninggalkeun, tega tinggal katega, kuring indit pikeun ngabela bangsa jeung nagara. Duh lembur, lain teu nineng kuring ninggalkeun, nineng tinggal katineng, kuring indit pikeun babakti ka lemah cai. Tatangkalan tinggal rupai, matak sungkan pikeun paturai, seahna cai walungan, mekelan cita-cita jeung kahirupan. Ayeuna urang maham eusi sajak, sangkan hidup leuwih paham kana eusi sajak di luhur. Pek ayeuna jawab pananya ieu dihandap. Hiji, naon tema sajak anu tadi tos dibacakeun. Kadua, naon anu matak sedih kana hate. Tilu, kunaon cenah kuring indit. Kaopat, kumaha kaayaan tatangkalanana. Kalima, naon anu mekelan cita-cita jeung kahirupan teh. Tulis jawaban hidup di Google Formulir masing-masing kelas. Alhamdulillah tos cekap sakitu pangajaran basa Sunda kanggo kelas 5. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.